Assalamualaikum Mang Doclo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arek naon ieu teh? Ieu mah arek heureuyan weh. Hiburan, arek hiburan di gedung, di payunan gedung Negara Presidenan. Oh. Minangkana naon teh ya? Ieu teh perkawis hiburan mah panginten bade ditampilkeun teh calung weh. Calung. Margina kasebat calung teh geuning. Teu aya kabar deui calung teh jiga anu tos dipohokeun kitu. Dipohokeun atau dipopohokeun ieu teh? Eta calung mah dua we, dipopohokeun jeung poho we diongko. Taina panginten ku istilah nama kebudayaan teh, kebudayaan mana? Urangnya. Taina teh nuju diangkat deui, diguar deui, dihayukeun deui. Sangkan seni calung tradisional anu aya di Purwakarta supados katinggal ku masyarakat Purwakarta. Yen geuning aya Di kokojoan teh ku pangersa Bapak Bapak Yusman Kamal. Yusman Kamal. Oh. Ditempatkeun di Taman Budaya. Gedung Negara Karesidenan Purwakarta. Kumaha tah bangga teu? Ih, kalintang bangana nganuhunkeun. Ieu mah abdi mah sate pawawannya. Nganuhunkeun ka pawawan berarti calung Purwakarta teh seni tradisional diangkat deui ku anjeunna. Supados katingal. Yen geuning di Purwakarta teh aya calung, aya kene. Padahal seni budaya tradisional teh ngarupakeun budaya kekayaan negara Indonesia nya. Moal aya budaya modern lamun teu dikokojoan ku budaya tradisional. Taina jeung Bauci badanna nya ayeuna teh bakal manggung mitembeyan nyontoan kanu ngarora sangkan ngamumule seni budaya tradisional ulah dipopohokeun komo nepikeun ka resep dinya. Justru kudu resep. Jadi istilahna ieu teh nyontohan kangge ka generasi penerus. Sugan yang sugan aya ulah ngarasa gengsi. Ngamumulikeun seni budaya tradisional justru kudu bangga. Tah ieu sesepuh paling ieu tah ieu tah. Tah ieu teh kue bakal tuh gini supaya jag-jag. Tuh barudak ora sing arera ieu kudu geus marinang umur masih kene resep karena seni budaya tradisional merupakan kabeungharan budaya nasional. Alhamdulillah ayeuna di kokojoan ku pangersa Bapak Yusman Kamal. Tuh geuningan nya Pak Yusman Kamal mah ayeuna ngabeungkeutkeun seni budaya tradisional anu aya di Kabupaten Purwakarta oge anu di luar Kabupaten Purwakarta ge sok arek gabung mah kitu manawi moal diulah-ulah mangga sok atur nuhun sawangsulna geun lah engke mah nya mudah-mudahan we barudak ora teh aya anu nereskeun leres gitu. Mudah-mudahan lah ulah era ulah gengsi ulah urang mah boga ka era mah nya eta anu gelo teh mohon rung pokona mah wadoclok tuh merdeka we ayeuna eueur kabeungharan seni budaya tradisional. Hidup seni budaya tradisional. Merdeka.
pencipta lagu capek gocap teh inilah. Waktu harita rasa Bahagia pap. Foto pak, foto pak. Lagi dong, Gimana anak ujang ya dia namanya bukan sarula ya. Nah, ini bungsunya Pak Ujang Gali.